ilama minallah wa fillah wa alallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bi qudratillah, bi irodatillah, bi fadillah, bi rahmatillah, bi aunillah, bi ijabatillah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa taqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah. Dipayun urang sadayana urang sami-sami manjatkeun puji-puja kali syukur kadat Allah Rabbun Gopun. Alhamdulillah urang sadayana deungir biasa empak serampak partisipasi di nararaga rotinan di majelis mugia urang sadayana dipaparinan kesehatan jasmani sarta sehat rohani turta diparinan taufik hidayah turta inayah maghfirah Allah Subhanahu wa taala minal hayati ila mamati minal dunya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam mugia ku urang sadayana sangakeun ka panutan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetekantun ari kula wacana atau tabiin tabiat solihin solihin muslimin muslimat mugia kalbat urang sami hadir sadayana mugia ibadah saum urang sadayana masing aya panampian Allah Subhanahu wa taala tegasna ibadah anu makbulah ibadah saum anu mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lawasana sekanten urang sadayana dina ngalaksanakeun ibadah saum dinangtos mugi kanggo urang sadayana sing dapat hasil kalabuah dina ngalaksanakeun saum teh nu pokok pertama bunga anu termasuk bunga kahiji datangna bulan Ramadan masuk urang ngalaksanakeun saum oge kaduana bunga ngalaksanakeun saum oge dina bukana oge termasuk anu saterasna antawisna urang ngadatang mangsa waktu bunga bulan puasa anu sakumna dina hadis Rasul eta teh termasuk man paroja atau napi man paroha biduhuri Ramadan haramallahu jasadu ala nironi termasuk jalma anu bunga datang mangsa waktu asupna dina bulan Ramadan mangka Allah ngaharamkeun kana jasana eta jalma kana sira neraka lumasar ukituna tinangtos bunga teh kusabab jalma anu iman dan nu teu iman mah boro-boro ngalaksanakeun puasa tadarus jeung tarawihna malah bingung datang bulan puasa tah kitu tah keur jalma nu beriman mah langsung spontan bunga datang waktu asup kana bulan puasa langsung puasa dilaksanakeun sapuratina mangka tinangtos Allah ngaharamkeun kana jasadna eta jalma kana sina neraka boro hinggakeun atuh jasadna rambut salam mangge ku Allah diharamkeun dumasar ku kituna mugia kanggo urang sadayana sing kalebetkeun hamba Allah abdina Allah ulah jadi tungtung bingung kudu bunga datang mangsa asup kana bulan puasa. Alhamdulillah termasuk deui asaimun barnadani farhatun iftori wa farhatun liri qairabi nu kahiji bungahna dina sawatara waktu buka puasa atuna tinangtosna urangna ti isuk ngalentuk nahan garing kenggerong ti korok garing ayeuna patuangan kukurukan nahan tina lapar anu kacik basana anu biasana mah elek saking bulan biasa teh ku pinuh patuangan hari bulan saum urang ieu mah elek sekeng teh kunahan dahga jeung lapar tah mugia bae datang waktu urang buka puasa tinangtosna bunga menang rezeki itu satak saeutik teh keur engke buka puasa nu padahal dina dek nama buka puasa teu sabaraha tah bunga ku jalma anu ngalaksanakeun puasa teh kahiji waktu bungana meunang ka bunga dina waktu urang buka puasa patokan dijieun patokan kolot baheula mah geus waktu maghrib waktu buka puasa lalai keluar ai lalai ayeuna mah geus teu bisa ditantukeun kitu bener teh lalai nu ayeuna jeung lalai nu baheula cara jelema nu ayeuna jeung jelema nu baheula
Nah, jelema nu baheula pan lain deui. Tah, jadi minimal nu ngalaksanakeun puasa mah meunang kabungahan. Kahiji bungana datang mangsa waktu buka puasa. Tajil teh. Kadua insyaallah nu dijanjikeun parhatani liri qairabihi. Anu kaduana meunang kabungah insyaallah bakal ditemukeun, bakal ditepangkeun eta sinjama liri qairabihi ain min rahmatillah, tegasna aya dina rahmat Gusti Allah. Geus nama jeung ridho Allah, tegas nama jeung rahmat Gusti Allah. Lamun Allah reuteung ngimangsana dipasikeun eta rahmat Allah tina tapak ladang puasana, dina sakaratil maut eta teh tapak ladang puasa. Lamun seun Allah ngerasakeunana dina waktu di sawatara dilebetkeun ka jero kubur, datang mangsa malaikat munkar jeung nakir, didinya dipasikeun tapak ladang puasa, ditepangkeun sareng ridho Gusti Allah. Kira-kira lamun jalma nu teu puasa kayak dina sakaratil maut teu ditepangkeun jeung rahmat ridho Allah, bakal mautna husnul khotimah atau suul khotimah? Ya pasti suul khotimah. Diasupkeun ka jero kubur, datang mangsa malaikat munkar jeung nakir, eta jalma teu ngalaksanakeun puasa. Datangna malaikat munkar jeung nakir bakal mere bungah atau mere susah? Mere susah. Tapak ladang jalma anu puasa ku Allah bakal dipasikeun, bakal ditepangkeun sareng Allah, tegas nama aya dina rahmat Gusti Allah. Lamun Allah sok ngeresakeun maparinkeun rahmatna keur ka eta hambana dina sakaratil maut, mautna husnul khotimah. Lamun sok eta jalma diasupkeun ka jero kubur, datang mangsa malaikat munkar jeung nakir dibarengan ridho Allah rahmat Gusti Allah dina tapak ladang puasa teh, mangka bakal bisa lancar ngajawab soalan malaikat ini malaikat munkar jeung nakir. Alhamdulillah. Selalu urang aya dina ridho Gusti Allah, selalu urang aya dina rahmat Gusti Allah. Itu kauntungan pikeun jalma anu puasa. Babarasi ngaliwatan dosa urang, ayeuna ku dawam wudu, terus urang ku taraweh, ditamahan ayeuna urang anu biasana anu kudu nama cek nafsu syahwat mawayah kieu teh ka jalan pan tausiah tadkiro mau itu anu saputar urang ngabutuhkeun masalah urusan ilmu keur kana maslahat manfaat masalah urusan puasa urusan saum urang hadir ka majelis taklim. Urang lain deui oge bungahna dina waktu buka, bungahna dina waktu ayeuna ditepangkeun sareng rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala, termasuk deui di dieu dina bulan ayeuna kaagungan ieu payam bagil mukminin sayogya pisan pantes pisan keur jalma anu mukmin. Ka anu mukminin anu mukminat jalma nu beriman bungah datang asup bulan puasa tah ngamuliakeun kana bulan Ramadan, ngamuliakeun kana bulan puasa. Tah urang maka urang kudu saling hargaan jalma anu puasa jeung jalma anu puasa. Jadi ulah silih carekan keur puasa mah. Ulah loba ngabohong, ulah loba ngadu-ngadukeun batur, ulah loba gibah ngomongkeun batur, komo ditambahan sumpah anu palsu. Badana ngadep lisan teu ngaku hate mah ngaku eta teh sumpah palsu. Seperti kitu gambaran lamun urang migawe keur ngalaksanakeun puasa santawisna cek keterangan la tabtulu sawamahu ay tabtulu sawabahu. Teu matak ngabatalkeun kana puasa, balita nu matak batal mah ganjaran puasa. Dan nu matak ngabatalkeun puasa mah sakur-sakur perkara anu asup tina bangsa lingliangan parat kana patuangan. Tak gitu. Ima eta marupakeun benda wa ima marupakeun cai. Sanajan asup tina pangamu ari parat kana patuangan mah da lain tina bahak ieu mah tetep batal. Asup tina cepil sapinuna parat kana patuangan tetep batal. Tah sakur perkara anu asup tina bangsa lingliangan parat kana patuangan ima benda wa ima cai batal. Sedengkeun ari ngomongkeun batur ngadukeun batur atanapi ngawadul cing mata ngahilangkeun kana garing genggerong teu tah. Bujeng-bujeng anggar we garing genggerong mah. Mata ngilangkeun kana wareg patuangan moal tah, kana lapar patuangan moal.
tah sakur perkara kitu mun kitu ngilangkeun kana dahaga ngilangkeun jeung lapar karasa gerowonna karasa leurna pantes batalna oge puasa. Ieu mah teu matak batal puasa tapi ganjaran teu aya nanaonan kamu di hadapan Allah meureun keneh ketel we. Ari keneh ketel teh meureun 11 12 keneh ketel. Jadi capek gawe teu pake bahasana teh loba hanas genggerong ge garing, bibir ge rapet, ngobrol ge carepel. Ari pek dibuka di hadapan Allah tina tapak ladang puasa teh teu aya nanaonna. Eta ayeuna ngadu-ngadu batur teu matak ngabatalkeun kana puasa, balik tah nu matak ngabatalkeun eta ngomongkeun batur teh kana ganjaran puasa. Berarti 11 12. Na'udzubillahi min dzalik. Puasa lebaran pasti tanggal 1 Syawal. Lebaran hayang beh ieu produk mah puasa hayang beh ditu kadang-kadang sok aya bae puasa genang taraweh genang ai taraweh genang disebutkeun kumaha puasa genang mimiti puasa tungtung puasa tengahna kosong cara taraweh deh kitu meureun jadi puasa genang taraweh genang tah urang alhamdulillah sayogia pantes pisan keur ka jalma nu mukmin saling muliakeun keur jalma nu puasa. Bahkan lamun teh membatur kaparengan nyarekan imah ka kanyahoan imah ka bolosokan nyarekan teh jawabna teh ana soimun mun kitu sote di Saudi Arabia bahasa ana soimun aya urang mah teu ngarti mane teh kono buletuk teh jol nyarekan sarta keur jawab urang teh pan urang teh keur puasa sakitu pan keur puasa ku sakitu ge jawabanana beres. Nya teu ari bener teu ari-ari aing puasa nu nyarekan batur eta mah bakal teh kitu. Urang we kumaha keyakinan urang sesuai aturan Quran jeung hadis. Malah termasuk urang jalma muslimin muslimat wayahna hormati bulan Ramadan, hormati hargaan nu puasa. Orang Majusi ge ngahargaannya. Orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani di zaman Rasul ngahargaan keur jalma nu puasa. Ayo celengkung umpama tema jual peletuk tinalisan jelema orang muslim komo orang berilmu. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Tah termasukna oge deui kaituna waya tarodan lamun karoti dina bulan kieu mah wayahna we tah kitu. Nyalah jarang sakitu. Ari di urang-urang aya di kota mah walau alam adi urang-urang mah piraku deui aya bulan puasa mah anu biasana jelema masukna ngadohirkeun ngebrehkeun kana pamunkarotan kana pamaksiatan aya bulan puasa mah jigana moal pati ngacirikeun teuing dina ayana ge meureunnan nyumput begitu eta teh samata-mata hargaan menghargai kana bulan Ramadan menghargai ka jelema nu puasa. Dina jelema ahli maksiatna atau tukang maksiatna oge dina ayana oge pasti nyumput. Eta ku kaagungan bulan Ramadan, kamuliaan bulan Ramadan kudu dimuliakeun. Termasuk yang seyogya pantes keur ka jalma mukmin-mukminat. Oge nu saterusna wa yastaqilu bi taati minas sholati wa tasbihi wa tadzkiri wa tilawatul qur'ani. Nya minimal meureun pantes sanes kanten jalma mukmin teh ngahargaan kana bulan Ramadan tah ningkahan kana munkarat maksiat ka istiqolan ngenungkulkeun bi taati kana taat ka Gusti Allah. Urang mah alhamdulillah itu bari saksi oge memenuhi persyaratan dari masa urusan tolab ilmu mah fardu kifayah idza fa'alal ba'du saqatal harut anil batn di mana dipigawe ku salah sahijina salah sawarehna bisa gugur kewajiban anu sejen fardu kifayah seperti ngurusan mayit seperti ayeuna tolabul ilmi alhamdulillah tak bisa gugur aya ka istighfar katungkul urang mah biasana mah kuduna mah panpre urang alhamdulillah tak gitu sampai sekanten ngalaksanakeun saum barokah urang ngaos yasin ka istighfar urang dina ayeuna ieu teh atuh termasuk urang ngalaksanakeun taklimul ilmi
tausiah sanajan saim kana salah kadarna, malah tadarusan ibu-ibu tarawehan anu biasa urang nya leres memang eta teh anu biasana tara ge termasuk witir aya dina bulan puasa mah alhamdulillah digeureuyeun kitu nya dina osokna oge nya minimal meureun anu kuduna mah paneta teh sunat muakkad saking kumungna walau kana rakaatan sanajan sarakaat gitu. Beres ba'diyah isya teh urang langsung ngalaksanakeun salat witir, salat anu ganjil terakhir urang. Lamun henteu mah meureunana hiji maksimal, kadua minimal, katilu minim. Tah, urang ka istigol bi taati dina salati ayeuna kungaoskeun sholawat. Aosan sholawat urangnya, aosan sholawat. Ya sholawatna sesuai we jeung ukuran urang kemampuan. Mulai ti istighfarna, sholawatna, dzikirna, tahmidna, tahlil. Atuh da keur ibadah puasa dipake ibadah deui. Malayati muluju bila bihi fa huwa wajibun. Puasa teh ibadah, maca sholawat ibadah, ngaji ibadah, ibadah jeung ibadah cocok teu? Teu cocok. Pokona oge ibadah jeung ibadah. Ngawangkong ge lain lumayan gede dipaksakeun, kareun carepel naon segala pararait. Mun deukeut mah bateng sengit 7 rupa. Di alam dunia mah bauna 7 rupa ya 7 rupa. Keur di akhirat jaga sengit kal miskil kastori kaya seperti mambeuna bahamkeun dan manusaum lir saibaratkeun kemah seperti minyak kastori dina pada sengitna. Tah minimal urang istigol bi taat ngaoskeun sholawat sesuai jeung kemampuan da ibadah jeung ibadah wa tasbih jeung ngaoskeun tasbih ibadah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, dzikir, tahmid, tahlil itu termasuk ibadah jeung ibadah. Dalilna ma la yatimul wujub illa bihi fa huwa wajib. Tah kitu, itu ibadah, ieu ibadah. Sanajan ayeuna puasa wajib, ayeuna ngaji Quran sunat, oge termasuk sholawat, dzikir, tahmid, tahlil sunat, tetep asupna ibadah jeung ibadah. Lamun ibadah jeung haram jadah, tah rada cocok teh mah. Ibadah sakapeung haram jadah, sakapeung ibadah sakapeung haram jadah, sakapeung tah eta mah rada sakapeung teu cocok keur ibadah, sakapeung cocok jeung hate keur haram. Ari kieu jeung kieu cok. Ieu mah teu cocok terus-terusan. Nah, jadi asulna teh jeung dina itu mah saur sayyidina Ali tapi ti Kangjeng Rasul upaya telepat dina kitab Wasiatul Mustofa termasuk ieu mah man khalafa hawahu janatal maswahu. Saha wae jalma nu bisa nyulayaan kana hawa nafsuna termasuk mangka dicawiskeun surga di tempateunana. Tah nyulayan hawa nafsu teh seperti kumaha? Ieu teh pun urang nyulayan hawa nafsunya. Tah kitu. Dalam kuduna ceuk hawa nafsu lain we ieu teh lain kudu kieu. Ayeuna urang kieu mugi we ieu teh sing ciri wanci kasebut ku hadis Nabi kina kana ijma ulama dawuh Rasul oge dinugikeun ku Sayyidina Ali jalma saha wae jalma nu bisa nyulayan kana hawa nafsuna mangka dicawiskeun surga di tempateunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah mugi bae tah oge anu saterasna sayoga pantas pisan ngamuliakeun bulan Ramadan, ngamuliakeun jalma nu puasa ngajauhan tina munkarat maksiat, katungkul ku taat, ngaoskeun sholawat, ngaoskeun tasbih, ngaoskeun dzikir, wa tilawatul Qur'ani, oge ngaoskeun Al-Qur'an. Alhamdulillah geuning ibu-ibu mah garetol, barudak garetol, alhamdulillah. Bapak-bapak ge garetol. Nah, tisuk ngeluk nepi ka sore ngelak waktu buka. Sare we. Kan bae da sarena ge ibadah. Pas rek buka teh naon-naon. Karena teu buka naon ge da bukan ge ibadah. Teu saha. Kekewewang yang bawa naon maripu. Ngan kacekna beda. Lamun bulan biasa mah sare teh teu kasupkeun ibadah. Eueuh tulisanana. Tapi bulan puasa mah boro-boro keur ibadahna
keur ngaji keur dikir keur sholawatna hinggakeun ka sare-sarena oge keur bulan puasa mah ibadah mata lantaran genah pang ibadah nasar nya ibadah ongkoh nya sare ongkoh dasarna ke ibadah sare we naon hesena gitu sare we termasuk dasarena oge ibadah supaya kasebutkeun urang ibadah mugia bae tak ka istighol termasuk urang ngaos sholawat ngaos tasbih ngaos dzikir jeung tilawatil Quran itu termasuk ngamuliakeun ka bulan Ramadan ngamuliakeun ka jalma nu puasa kitu peta teh payam bagi pantes pisan qala Allah taala li Musa alaihi wasallam ngadawuh Allah subhanahu wa taala ka Nabi Musa alaihi salam inni ataitu ummati li Muhammadin nuraini kailan yudiruhum dulumatani faqala Musa ma nurani ya Rabb ayeuna saur Allah subhanahu wa taala disaurkeun ka Nabi Musa alaihi salam ini sanyana kaula ataitu geus masihkeun umat Muhammadin ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuraini cahaya dua tak kaila yaduruhum teu matak ngamadorotkeun dulamatani aya nu cahaya dua aya duruhum dulamatani aya nu poek dua deui faqala Musa ma nuraini mana anu caang cahaya dua teh ya Rabb he pangeran faqala Allah taala ngadawu Allah subhanahu wa taala nurul Ramadan wa nurul Quran anu disebutkeun ayeuna pisaur Allah ka malaikat didugikeun ka Kangjeng Rasul anu termasuk cahaya dua pikeun umat Kangjeng Nabi umat Kangjeng Rasul nyaeta kahiji nurul Ramadan cahaya bulan Ramadan nu kadua nurul Quran cahaya Al-Quran mugia urang sadayana masing kabulateran masing kabagian ku barokahna tina cahaya Ramadan sareng tina cahaya Al-Quran amin ya rabbal alamin amin urang bakal dikabul amin urang bakal diijabah lamun sekurang ngusahakeun ngahasilkeun kana cahaya Ramadan jeung ngahasilkeun kana cahaya Al-Quran naon hartina bulan Ramadan dieusian sesuai jeung aturan Ramadan aturan puasa bulan ayeuna Al-Quran diaos eta Al-Quran ima aosan Al-Quran di jero salat wa ima aosan Al-Quran di luar salat insyaallah bakal kabagian cahaya Ramadan oge cahaya Al-Quran sakitu ge dialap cekap mugia urang sadaya diparing taufik turta hidayah kanggo kamaslahatan kamanfaatan ibadah saum urang dimakbul mabrur ku Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin